Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu genah merenah tur tumanina. Dina dinten ayeuna sim kuring sajabade neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda. Dongeng Sunda nu katunda dinten-dinten kamari teh dongeng anu jantan judul Ebod Jago Tanjakan episode 23. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah. Yuk pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan di dieu sasarengan sareng amang calik di dieu. Ulah sewang-sewangan di dieu sasarengan. Kumaha jucungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 23 teh. Yuk mangga. Tekung silila waktos teh nyarelek. Teu lami oge kadenge ngong adan. Sebut anu keur lalajo TV antuk nama mareuman TV na teh tuluy ngaleos ka jamban. Atuh ngaleos ka jamban atuh apanan rek salat magrib teu kaos anu burung naon ngong adan ngadon sare. Tah sanggeus teu jamban Ebod teh salat magrib heula. Canggeus salat magrib Ebod teh tuang heula tuh sareng maona. Tuang heula jang persiapan engke manehna rek nyoba ngaronda. Tapi ngeunaan ngaronda eta can ditepikeun kandinina. Dume bisi dicaram kuno jadi nini. Apanan masih budak keneh. Dinten teu ge Ebod teh. Umurna masih kene 12 tahun pemirsa. Masih kene lah mojohna lah asup SMP pami ieu mah barunya biasa tuang sanggeus kitu nya biasa we ngobrol jeung ninina. Tegung sila dan Isa Ebod salat deui teu karasa waktu teh geus nyarelek. Jam geus nunjukkeun tabuh 8 peuting. Ebod teh tadina mah mikir manehna teh sieun dicarek ku ninina. Da acan pernah manehna teh kaluar peuting. Komo ieu mah dina sakalina kaluar peuting teh kudu ngaronda gitu. Ngajaga lingkungan. Ngan Ebod teh aya rencanana teh peuting ayeuna teh di beh kulon teh moal nepikeun ka subuhnakeun manehna teh. Paling oge nepikeun ka tabuh 1 lah atau paling parah tabuh 2 hungkul tuh. Ini tenan ngajaga ngamankeun lingkungan lah. Kitu pamirsa. Cenah mah asa marot kan hate Ebod teh rek ngomong teh geus nyampak ninina teh keur lalajo TV bari gegelehean kituna ge lalajona teh Ebod anu masih kene denggon baheula teh bari ganti salin kayak
bari ganti salin mana teh. Wah, itu kumahanya di dinan moalnya gitu cek pamikir mah teh. Tapi dah teu dicobaan mah ternyaho kumaha jawabana. Antukna sebot teh ngaleos nyamperkeun ka ninina. Sanajan rada-rada rengkogan oge. Mak, ebot kenging tuh. Maona anu keur lalajo TV teh. Kerung. Bari netep kasih ebot. Aya naon, Jang? Hah? Kenging naon? Cek maona. Kitu nate bari merong. Karena baju si ebot anu geus disalin diganti baju nate. Eta baju diganti rek mana, Jang? Hah? Aduh. Aya naon? Cek maona. Malik nanya. Kasih ebot. Ngama? Menang teh ebot keluar nyaina. Ya jay can ge beres ebot ngomong. Mauna teh geus nembal bari nyarap. Ulah. Keluar peuting rek ka mana? Peuting-peuting ieu teh. Mana teh masih kene bolon. Si bodak kene. Melang atuh ka mak hiji-hijina incu teh. Rek ka mana? Ceuk maona nanya kituna teh. Bari tuluy gek diuk. Hareupeun si ebot anu masih kena nangtung. Si ebot ada gagaro pipi kituna teh. Grogi sieun urang geus dicarekan geus teu meunang kaluar. Kumanya antuk nama si ebot teh ningali ninina tas diuk kaos kitu. Si ebot ge ngilu diuk sila hareupeun ninina. Tuluy si ebot teh ngomong. Mak bade ngaronda ya kena di barengan kok sareng Mang Suminta mak. Nah iya kan yang ebot teh yang apal kumaha sih rasana ieu teh ngaronda teh mak. Kenging teh mak nyamanya mak. Nya kenging nyamanya mak. Cek si ebot mainna teh. Minta supaya kahayang mainna teh digogo ku ninina. Erek naon? Ngaronda maneh teh leutik keneh, Ujang. Leutik keneh maneh teh. Nanya. Kudu ngaronda sagala, eta mah tugas anu dewasa, Ujang. Aduh. Kutan teh maneh teh erek jeung Mang Suminta. Aduh. Yang geus atulah. Ai dibarengan ku Amang Suminta mah. Mak mau melang ya. Tapi mun maneh sorangan mah ulah Jang nya. Tapi mun dibarengan Mang Suminta mah sok tenan naon. Mana teh hayang apa hungkul kumaha rasana ngaronda kitu Jang. Cek maona nanya deui ka si ebot. Nya mak yang terang we nya kumaha rasana ngaronda nya ebot hayang terang we da apanan tadi teh Mang Suminta teh nyebatkeun yang ngaronda teh kieu anu kitu. Nah kebenaran lah ebot penasaran kumaha sih rasana ngaronda teh. Kayaknya lah ebot pami misalna tos tunduh mah ebot eueuh mah mau wangi-wangi teuing da. Nyamanya nuhun nyamanya mak nya nyamanya
Cek si Ebot ngomong gitu deh ikan nina da ogo Ebot rada ogo gitu ogo nya sok tapi omatnya jang lamun aya naon-naon geus ulah pipilun maneh mah lamun saukur hayang apa kumaha ngarona mah sok teu naon jeung eta ge dibarengan ku Mang Suminta nya nya sok teu naon sok kumaha didoakeun nya pake jaket atuh jang tiris ieu tiris kieu ka salat isya can jang cek maon nanya deui ka si Ebot ta salat can kitu tah si Ebot nembak ngatos mah tadi mas ngong adan we Ebot mah langsung docong lah ibarat nama langsung ngong adan langsung salat tepat waktu mah on time sanajan Ebot masih kene liwar acan sholat jamaah di masjid tapi santana Ebot on time namanya cek si Ebot ngomong gitu kan ini sih mana on time tapi candai ke masjid mana teh sholat jamaah tuh di masjid lah ayo ukur Jumatan hukum jang kadenya ke jaketnya jom bakalan mah kumaha cek maon nanya deui ka incuna tak kedah mah bakalan naon tos we kieu lah penting mah tos tuang Ebot teh Mak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenya jang lah peting teuing ngama cek si Ebot aleos maneh teh kanggon heula make jaket apanan tadi di omat-omatan kudu jadi ninina make jaket atuh da mun teu kitu mah apal meureun lah pemirsa di lembur teh kumaha hawana langkung lah leuwih-leuwih tibatan di kota tirisna teh sanggeus kaluar tinggon si Ebot teh tuluy muka panto ngolotrakeun lewat panto pipir kitu teh pas kitu tukung sila Ebot teh ngomong nu jadi ninina rek pamitan Assalamualaikum. Waalaikumsalam jang mak kulan waktosna saek mak terbalik sia teh ngejaan kama teh pemirsa cek urang tunda heula ngeunaan si Ebot jago tanjakan episode 23 dinten ayeuna enjing urang tepang dangu deui dina dongeng anu salajengna mugia simkuring tos ubih ti Yugoslavia yuk pemirsa mugia dongeng anu tadi natos dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana keluarga oge pangbebenah kana manah wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga